Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng pribados Kang Nace dina channel Nace Tilu Jes. Kumaha para wargi neraramang atuh mugi ieu nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh cenah kakarabat urang, sahabat urang, datangi urang, sadayana urang sami-sami doakeun mugia sing aya dina kasehatan. Atuh cenah bilih ayeuna teh aya nu nuju teu damang, atuh urang sami-sami ngadoakeun mugia sing enggal deui didamangkeun sacara bihara-bihari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejamang dongengkeun deui ancagarapan dongeng Sunda nu kungsi katuna nyaeta jejere cariosna teh si Onyil. Ayeuna teh lebat kana episode ka-33 nya para wargi. Punten ayeuna mah heuleut waktuna teh rada panjang nya samingon. Tapi parentene kitu. Mugia henteu ngajantenkeun ka bendu gitu nya ka wargi-wargi sadaya kalayan ngahapunten ka pribados tur ngamalu. Kumarginya mohon kieu we geuning nya mugialah pokona mah papayuna mah sing tiasa deui junun jucung gitu nya kerep deui engke mang dongengkeun. Atuh supados teu mangayitna kana wancinya ieu nyangkolong kana waktos urang geura teraskeun bae ieu si Onyil. Nanging sateacana pribados nada bantosanana kanggo di-subscribe, di-like, di komen sareng di share-nya. Hayu atuh urang sami-sami ngadangukeun kumaha ieu teh cenah katarasan caritana si Onyil. Wilujeng ngadangukeun. Di tengah imah teh atuh ayeuna mah tinggal 3 urang lalaki nu keur rada riu. Maranehna ngareureuhkeun karuasna can kungsi aya nu ngabalakan carita sabot kitu jelegedeg. Si Ocol kanyahoan cingogo di hareupeun si Onyil. Urubug atuh si Onyil teh ngarencodnya. Arencod reuas itu puguh-puguh jol aya di hareupeunana mah. Tuluy si Onyil teh pok bae ngomong. Anger sia maneh mah. Mun bijil teh naon maneh col euy. Ceuk si Onyil nanya ka si Jaka Tinimbangan anu harita nya ngaranna teh geus lila diganti jadi si Ocol. Nu pakuat pakait sasakalana jeung ditulungan mangsa si Onyil latihan di curug teh. Ngel, bieu wing kacolongan euy. Aya aleutan dedemit ngaleut sabet wing keur nunutan dina tonggong hayam. Wayahna euy peuting ieu mah cing iyatna sakabeh. Sabab bakal aya tindakan nu maksudna dek ngalapatina pati sakur-sakur nu bongoh dina peuting ieu. Nu bener maneh ngomong teh sia. Ceuk si Onyil bari cengkat manehna teh nangtu. Ari Mang Adul mah atuh ukur larat leret we. Sabab manehna apal yen si Onyil teh dituturkeun ku makhluk gaib. Nya anu kungsi ditulungan ku si Onyil teh ya. Tapi deui manehna teh panasaran. Sugan we manehanana ge bisa nempo ka eta wujudna makhluk. Tapi hana sulurat tereret haben. Teu sirikna panon teh tepikeun ka dibelel-belelkeun ge tapi teu weleh lapur. Eta nu ngobrol jeung si Onyil teh tetela. Tapi kacacapna oge ku manehna mah teu katempo. Kunaon Jang Adul? Eda panon dikitu-kitu. Cek Bahundil nanya ke Mang Adul nu keur alak ilik bari panon teh dibelel-belel. Bah, si Onyil teh nuju ngobrol sareng baladna. Susuganan we tu pribados ge tiasa ninggal gitu.
Cek Mang Adul ngajawab ke Bah Undil nu keur nyerengeh leutik. Barang si Onyil beres ngobrol jeung si Ocol, tuluy si Ocol teh leungit deui tina panempona si Onyil. Ayeuna mah pok si Onyil nyaritakeun eta obrolan ka Bah Undil jeung ka Mang Adul. Wireh cenah dina peuting ayeuna teh baris aya serangan gaib nyaeta ti dukun anu boga maksud hayang ngalapatina Darwati atawa sakur jalma nu bongoh di eta imah. Ngan si Onyil ge ngobrol teh kawilang haharewosan sabab sieun kadengeun ku Darwati. Eta kieu euy. Jadi kudu kumaha tuh ayeuna urang sakabeh teh kieu euy. Cek si Onyil menta tinimangan ka Bah Undil. Jang. Nuhun kitu mah. Nuhun deui kitu ka eta anak jin anu hat suka andon bebela euy. Nya ayeuna mah urang teh kudu bener tarapti jeung iatna we euy. Ngan ari dihidep jigan kira-kira boga tinimangan naon teh Jang. Cek Bah Undil ngabagikeun paneutupna ka si Onyil jeung ka Mang Adul. Atuh nu diteuteub teh gancang nemalan mere ka mana. Ari jisim abdi mah ki. Sadaya-daya we dah ku ilmu lemes mah. Teu ngartos atuh kedah kumaha. Ngiringan we kumaha saena pribados mah. Cek Mang Adul masrahkeun sagala rupana ayeuna mah disarenkeun deui ka Bah Undil. Sia mah kolot-kolot belaguk Mang euy. Cek si Onyil nyarita ka Mang Adul. Geus we ayeuna mah urang ngalah sampeuh hayu. Urang badami di kebon. Sogan we balik teh ka sampak liwat geus asa katuh euy, kacangkeul-cangkeul aing ngadaguan di deui lah. Cek si Onyil ka Bah Undil. Harita pon kitu deui Mang Adul teh atuh jadi ararinit we gasik ngalujuan ka si Onyil. Mana geus kitu atuh tiluanana teh pating laleos ka kebon sampeu anu jarakna teh teu pati anggang ti imahna Ambu Odah mah. Kacaturkeun mana geus nepi ka kebon sampeu, si Onyil mah kalah kagek bae atuh diuk dinu iuk. Bah Undil ge atuh jadi nuturkeun manehna milu diuk dina galengan kebon. Ari Mang Adul mah nya harita teh teu milu diuk. Sabab manehanana mah mana dek diuk teh dicaram ku Bah Undil dititah ngalah sampeuh heula cenah pajarkeun teh 2 tangkal mah. Atuh teh kungsi lila dina mangsa Mang Adul ngarabutan sampeuh. Si Onyil teh ngomong deui. Mang, kadenge deui uing ngomong ya. Cek si Onyil ka Mang Adul nu keur ngarabutan sampeuh. Kadenge nya. Sok we nyarita mah tuh. Cek Mang Adul bari manehanana teh adureug ngarabut tangkal sampeuh nu jigahna mah eta teh beutina teh bakal naker nyegerde. Atuh ari kadenge mah jadi kieu ya. Tah Mang ki euy. Uing teh boga usul kumaha lamun dina peuting ieu mah uing jeung si Mang Adul teh dek ngajugjug ka imah dukunna. Nya sakamampuan uing duaan we meureun satekah pola. Dek ngaganggu supaya eta dukunna teh hebat kieu euy. Cek si Onyil atuh nyarita ka Bah Undil jeung ka Mang Adulna teh meuni daria naker. Ngaganggu kumaha ari ilaing jalu. Kieu ye Ki. Baheula basa maneh can balik teh Ki. Si Ibi teh pan kapanggih ku uing jeung ku si Mang Adul teh keur dihanapi ruang bagong euy. Teu bina we ti sumur saat di sisi leuweung. Alah pas peutingna teh atuh kasurupan sia euy. Meuni nyikiki jeung bisa mencas sagala. Tah ari balad uing ngaranna si Ocol. Cenah mah manehanana teh tumpak si jago euy ngajugjug ka imah dukunna. Tuluy pajarkeun teh cenah kantong samarana dukun teh dirawel ku si jago tina sela-sela palupuh Ki.
nya we ku si Ocol teh da si jagona ge disirep heula supaya mana nempo dukun teh naon bae jeung kumaha bae oge jiga hayam kadeuleuna teh nu kudu dibintih ku si jago tah kusabab cenah kantong semare dukun teh ku si jago katempo jiga jawer hayam pelung ki nya we dibenying tuluy dibintih tepikeun kanyelap dina palupuh na syaki sabelah atuh antukna mah si Ibi ge eling we tah ayeuna teh wing teh dek nyobaan jiga si Ocol sugan we atuh bisa ngoleg dukun anu matak pikaserieun susuganan we eta dukun teh gagal deui dina ngalakukeun pamagsudanana cek si Onyil nepikeun pamagsudanana ka Bahunil Bahunil jeung Mang Adul nu kiwari geus milu diuk atuh dumadakan manehna ngadenge carita si Onyil model kitu mah dua anana teh kalah pating cerikeun teu geuy nyengserikeun kana lalampahan dukun nya tuh dek teu disengserikeun kumaha dukun dibintih ku hayam jago sok malah atuh nepikeun kanyelap sagala dina palupuh mah mana geus beres serina Bahunil gancang nemalan duh na rupa-rupa wae jalu nya ari kitu mah kumaha hidup we ngan timang heula ulah tepikeun engka ngaborohkeun kasalametan hidup jeung deuna hanyaho kitu hidup teh ka tempat eta dukun jalu Nyil silaing mah sok nu aneh-aneh wae cek Mang Adul bari ngerikan taneuh nu narapal dina beuti sampe atuh tempatna mah uing teh tinggal ngajak si Ocol we ki euy ngan ari pikeun kasalamatan mah nya doakeun we mudah-mudahan salamet uing teh pang-pangna mah geus jarenu ki euy hayang ngaheureyan jelema beraku edek maneh diheureyan ku uing cek si Onyil abejer beaskeun karepna nu geus sono kana usil jeung jail ka jelema cing Jang Adul kumaha jeug hidup Jang Bahunil menta tinimbangan ka Mang Adul entap ieu nanya menta sarana nah kudu kumaha sabab Mang Adul teh leuwih lila babarengan jeung si Onyil nu geus tangtuna apal tapak lacak jeung paripolahna si Onyil sabopoena nya ari pribados mah tangtosna ngiringan kana puas paos sepuh nanging ari pribados mah nya tangtosna bakal ngapingpun alo ki bade beureum bade hideungna oge eta mah tos kawajiban pribados ceuk Mang Adul ka Bahunil alus ya ngan ieu teh aki teh melang sabenerna mah Jang euy ngijinan gak hidup duaan teh mang jeung Cang Caya salempang ngajungjurigan dina rasa teu kudu hariwang ki euy piraku we si jago ge salamet geuning bisa balik manya we uing teh mah kieu weh atuh ari geugeuh mah Jang bila mana hidup kapepet nah hidup bisa sagira-girana nita eta anak jin pikeun mere totonen ka aki cek Bahunil nanya wangun nu dariana nya bisa tuh ki euy ke urang geroan heula ye ku uing nya mana geus kitu si Onyil atuh cengkat tina diukna tuluy awakna teh tengeng sapasang leungeun rapet dina luhureun sirah bari gutak gitek mapatkeun kalimah pangangkir ka eta makhluk dleueuh soah dleueuh soah cilegedeg si Ocol ge atuh milu gutak gitek gigireun si Onyil komo si Onyil pas nyebut dleueuh soah mah si Ocol teh salian ti milu ngibing ge milu hahaleuang karita teh si Ocol nanya
aya naon Nyel? Cek si Ocol bari jingkrak nanya ka si Onyil. Kieu ya, ieu teh nya ge peuting uing dek milu euy ngarean dukun ya. Cek si Onyil nyaritakeun maksudna ka si Ocol. Nyawe yalah urang bareng wae, urang benying jawerna kuduaan euy peuting ieu mah. Tapi mun paitna uing kacan Nirbangban, nah maneh bisa kitu euy ngabejaan si Aki yen uing keur aya dina bahaya. Cek si Onyil bari nunjuk ka Bau Undil anu keur diu. Nya bisa atuh Nyil. Uing bisa mantek ajian supaya katempo ku eta budak manusia kolot. Malah leuwihna eta ge pan uing teh bisa mawa maneh ngapung ka Jumantara engke dianteurkeun ka imah supaya teu lila. Cek si Ocol bari mantek ajianana. Bau Undil atuh harita ngarencot ningali aya jiri makhluk pikasieun keur nying hareupan si Onyil. Eta makhluk teh katingali seuri ka Bau Undil ge. Mana seuri teh atuh sihungna manira ngeteng sareukeut. Untungna we Bau Undil mah muridna Bah Kompan anu geus digemleng dina mentalna. Manehna tuluy nyerengeh leutik ka eta jiri. Geus kitu mah les deui atuh si Ocol leungit deui tina panempona Bah Undil. Ari Mang Adul mah harita lapur we teu kabagian nempo jirim si Ocol. Manehna mah ukur culang cileung. Si Ocol atuh jeung si Onyil nuluykeun deui obrolanana. Ari nyiapkeun rarancang pikeun engke peuting. Ana geus beres atuh les si Ocol mah leungit deui. Kumaha ayeuna Jang? Cek Bah Undil atuh ayeuna mah miheulaan nanya ka si Onyil. Bisaeun kieu euy. Ari ngabejaan mah malah cenah mawa hibar uing jeung si Mang Adul ge bisa ngan sakali ewang eta teh. Ngan cenah mun ke indit jeung si Mang Adul mah bakal rada ngabarabekeun euy ki ka si Ocolna. Sabab mun bisa mun ngajak ngapung teh mah moal bisa bareng cenah. Ish, ilaing mah Jang. Ngomong teh sok asa sangeunahna sia. Cek Mang Adul ngagebes ka si Onyil. Tong amak atuh euy. Da uing mah cek si Ocolna kitu lain cek uing. Ya ari kitu onaman tuh Jang. Aki teh reug ari nu abet enggak hidap ajen wawasena lain handapna begitu mah. Eda mah gua mah hidap we ngan didoakeun gua Aki mah. Cing salamet mun aya naon omat buru-buru bere totonen ka Aki. Haeuh Ki siap euy. Cek si Onyil bari cengkat miheulaan balik tuluy dituturkeun ku Bah Undil jeung Mang Adul nu bari ngajingjing sampeuk. Mana nepi ka imah Bah Undil katut si Onyil jeung Mang Adul teh atuh disampakeun ku sangu asa. Deungeunna ge geus sadia di tengah imah. Tinggal prak bae ngaralas ngan tetela. Ti tadi eta ambu odah katut Darwati teh teu wani miheulaan dahar. Maranehna duaan nungguan Bah Undil jeung nu lainna ngarah daharna teh cenah ngariung bara ke ceraka. Urang tunda lampah di imah ambu odah nu keur dahar balake ceraka. Ayeuna tuh urang caturkeun kaayaan di imah Nabah oge. Ari di imah Nabah oge si Demplu nu keur gogoleran di tengah imah asa kageureuwahkeun ku bijil Nabah oge ti goah panyepenanana. Oreja si Demplu gancang hudang tuluy diuk nyang hareup ka jirim nu anyar datang kaluar ti goa. Reket
Raket palupuh awi disada mangsa katincak kuno kelempang ngadeketan ka si Demplu. Mana deket kek bae atuh bah oge teh diuk nyang hareupan si Demplu anu keur diuk sila. Puting ieu ayeuna bakal jadi puting panangduan Demplu. Sanggana mah dewek teh teu tega dah ka budak awewe teh euy. Sasana mah teu tua teu dosa kudu jadi korban dina puting ieu teh. Tapi ari teu digugu heuda moal teu bisa kumaha deui da sungut si Dadung jajaritaanana ka dewek. Cek bah oge bari ngusap-ngusap janggotna. Somohon Bah Guru. Disimap teh ge kitu. Sok malas kapeng mah ngemut-ngemut aduh kelakuan urang duaan teh ni asa keleleuwih he. Beda-beda ti sasari Bah Guru. Abanan saur Bah Guru ge disim abdi. Mangsa abdi ngawitan sabda guru teh pan ngawanti-wanti. Yen ilmu teluh teh nya senajan sesatna dianggap ilmu ngitam. Nya teh lah nerapkeunana teh kudu henteu bisa kasing saha bae jalma. Pan kitu geuningan leres mah Bah Guru. Cek si Demplu bari ngeluk tungkul. Bener euy. Dewek ge inget. Sanajan dewek telah dukun gagah tapi banda nyaho. Maneh ge kana lambah dewek. Dewek mah jelema darah gagah apa. Dewek daik di pundangan saraya teh. Salian dumasar bayarannya kudu aya oge atuh cukang lantaran nu jadi sabab. Nah eta nu dek diteluh teh jalma nu nganyerikeun da dina. Jalma durjana atawa jalma naon kudu jelas heula. Sabab eta dangduna bakal jadi kelancaran atawa jalan kaberhasilan geure dewek. Lain teu inget sabenerna mah dewek teh Plu. Sumohon Bah Guru. Nyanggakeun bae be cisim abdi mah kana tinimbangan bangerja. Cek si Demplu nu teu wani leuwih jauh nyarita. Sabab sieun kena teh keuna ku paribasa lir enog mamatahan hayam mengawarah ngojai kamari. Geus lah teu kudu dipikiran leuwih jauh Bro. Dewek ge sabenerna mah ieu teh geus boga karep ti kamari-kamari teh hayang eureun euy. Hayang eureunan ye kana dina kelaku dewek samodel kieu deh. Dewek ge sadar yen dewek teh bakal bae ngan kahalang ku mangsa nu teuing iraha baris dadangna. Sedengkeun ari dosa-dosa dewek nu sakieu lobana euy. Tangtu bae kudu aya balitunganana. Sanajan unggal nu muntang saraya bigeun eluh deh. Ku dewek sok dibere perjanjian supaya dosana teh nya tanggung ku manehna. Tapi da teu kitu bae euy. Angger atuh dewek teh bakal kaciwit kulit kabawa daging kabenyang tulang mah. Nya balukarna dewek ge bakal kabarod. Cek bah oge nu tetela manehna teh beuki jero bae pikiranana geus mangsana meureun manehna teh nu umur tunggang gunung kudu babalik pikir sadara kana lalampahanana. Pokona mah Bro, penting ieu urang anggeuskeun euy. Supaya nu dialapatina ku urang teh ulah ngarasa lila teuing kasiksa. Geus teu tega hate dewek mah sabenerna teh euy. Cek bah oge tuluy manehna teh neuteup kaluar jandela. Pangacianana bingbrit indit kanu tebih miang kanu angga. Teuing naon nu dipikirkeun jeung dirasakeun ku manehna dina wanci harita. Si Demplu nu ngadenge ucap-ucapan bah oge nu asa beda ti sasari atuh manehna kaget
Sanajan bener eta ge dina perkara neluh mah manehanana teh sok pilih-pilih, tapi ari nepikeun ka inget kana pangbalikan mah atuh meuni asa mata heran ka cida. Sabab ti samemehna mah boro-boro kasadar samodel kieu. Sakalieun ngarandapan kajadian tunggara mangsa neluh sok aya nu ngabalikeun ge, tibatan eling teh kalah kabeuki edan. Duh, Bah Guru, nanaon atuh nu kudu dipidamel ayeuna ku Jesse abdi? Cek si Demplu ka Bah Oge nu keur ngalamu. Ret, atuh Bah Oge teh eureun heula tina ngimplengna tuluy ngareret bari kadenge pok nyarita ka si Demplu. Dewek teh euy, asa hayang karedok leuncah hejo Plu euy. Jika anu dek modar we. Ngan ayeuna mah wayahna ku hideep pangnarap di gun heula we. Eta hulu me jeung sakabeh kabeluan de. Teu neun di goa. Dongke wayahna ilaing tuluy pangalakeun leuncah euy. Meni geus asana genggerong ieu karedog de. Cek Bah Oge nu katingali gondok lakina naik turun balas neureyan cidu. Plak, leungeun Bah Oge atuh nepak kana suku si Demplu anu keur sila bari mungkas caritaanana. Jung itu, meh jongjon euy, kan kade teh dupa. Ulah galengkahannya, geus meunang narap dikeun dewek teh mah. Dina parukuyan anu leutik dan diisi. Dewek bieu geus mandengkeun euy, engke tinggal nyeungeun peuting. Cek Bah Oge ka si Demplu, ari geus kitu mah leos atuh si Demplu teh tatahara naraptikeun kaperluan nu sakumaha biasana dibutuhkeun pikeun ngalakukeun pagawean samodel kitu. Teu patili lah eta naraptikeun teh. Bangsa geus beres tatahara di goa panyepenan Bah Oge. Leos bae atuh si Demplu teh tuluy bijil ti goah los parat kaluar imah. Nu maksudna dek nohonan kahayang nu jadi guruna. Atuh bat asa loba nu aneh dina waktu harita mah. Pemadakan eta Bah Oge jeung hayang karedok leuncah sagala. Mana deui anu dibika hayang teh make jeung leuncah hejo. Apanan ari leuncah hejo mah tuh peuheur we. Nu aya si Demplu teh nu ngala leuncah hejo teh kacaturkeun manehanana ngala leuncahna. Tepikeun ka sakitu lilana. Heuleut waktu ti harita kacaturkeun ayeuna geus wanci sareureuk budak. Si Onyel atuh jeung Mang Adul kelempang mapai-mapai jalan satapak bros ka kebon-kebon kaliwat beras kasampak dipapag ku galengan sawah nu hempak sakitu legana. Kawilang jauh eta jarak teh. Sabab ku perjalanan lempang mah eta si Onyel jeung Mang Adul teh tetela karek nepi dina mangsa indung peuting. Si Onyel harita parat ngadeuketan ka imah Bah Oge. Manehna rada anggang teu pati deukeut teuing ngawaskeun ka sabudeureunna eta imah Bah Oge. Ari dina kituna mah kawilang simpena keur atuh imah Bah Oge teh. Sabudeureun imah Bah Oge mah ngan saukur tangkal dipapaes ku sora-sora jangkrik cari cangkas jeung cihjil. Nyari ku kituna mah deui dimaklum. Sabab imahna teh nyaeta nyengceling di hiji gunung leutik nu katelah pucuk pasir ipis. Kataya si Onyel atuh jeung Mang Adul nuluykeun deui lengkahna nuturkeun pituduh si Ocol nu ngabejaan ka si Onyel. Yen harita cenah waktosna seep. Euleuh nya. Seep geuning barawargi waktosna. Cagatunya urang dugi ka dieu heula yeuh dina episode ka-33 nya. Keun sanes waktos urang teraskeun deui. Nanging sateu acan pribados amit mundur amit mungkur. Pribados teh atuh teu
kenat-kenat nah nyukeun hapunten tina samudaya kaluputan kalepatan pribados utami na bilih aya langkung saur bahe carek dicaletot omong ti soledatna bahasa hapunten pisan sagedengeun ti eta atuh pribados ge nada dihapunten kalayan nada dimaklum tina katetiasaan pribados sareng kakirangan pribados mangsa mangdongengkeun sakitu bae anu tiasa kahaturkeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.